Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang sadayana. Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Amin. Tepangkeun nami abdi teh Bulela. Insyaallah ngawitan dinten ayeuna bade ngawulang basa Sunda kanggo kelas 4, 5 sareng genep. Mugia urang sadayana tiasa diajar sasarengan pikeun ngalestarikeun kabudayaan Sunda. Satu acan diajar, tong hilap hayu sasarengan urang maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu sadayana urang kawitan diajar basa Sunda kanggo kelas 4 nyaeta ngaregepkeun pupuh asmarandana. Pupuh Sunda teh jumlahna aya 17. Anu kahiji urang sasarengan diajar pupuh asmarandana. Satiap pupuh teh gaduh aturan. Yuk sadayana dangukeun tembang pupuh asmarandana anu judulna Jasa Guru. Regepkeun heula contona teras ku hidep turutan nembangkeunana. Pupuh Jasa Guru. Urang kahutangan budi salila urang sakola. Tadi nak tayakannya ho terus menang pangajaran rupa-rupa piulang jasa ibu bapak guru anu salawasna heman. Tah kumaha tiasa nembangkeunana? Pupuh asmarandana anu ditembangkeun ku hidup teh esina medar perkara jasa ibu guru dina ngadidik murid-muridna. Biasana mah pupuh asmarandana teh ngagambarkeun rasa kadeudeuh, kaasih sareng kanyaah. Hayu regepkeun pupuh asmarandana anu tadi ditembangkeun. Aya sabaraha jajar dina sapada atawa sabaitna? Tah eta aya 7 jajar. Sora ditungtungna ge teu sarua nya. Geura urang titenan. Urang kahutangan budi tungtungna huruf vokal I. Salila urang sakola tungtungna huruf vokal A. Tadina tayakanyaho tungtungna huruf vokal O. Terus menang pangajaran tungtung huruf vokalna A. Rupa-rupa piwulang tungtungna aya huruf vokal A. Jasa ibu bapak guru tungtungna aya huruf vokal U. Anu salawasna heman tungtungna aya huruf vokal A. Jadi dina pupuh asmarandana teh tiap tungtung barisna aya huruf vokal anu hurufna nyaeta I, A, O, A, U sareng A. Kumaha tos kahartos nya ayeuna mah? Tah pek ayeuna ku hidep lengkepan jajaran pupuh anu ieu. Hidep ngan kari milih pieuseunana tina jero kurung di bagian handapna. Kade poho kudu sora naon wae anu aya dina tungtung saban jajaran teh. Seratkeun jawaban hidep dina buku tulis. Kirimkeun foto hasilna anu jelasnya ka Bulela. Hidep oge kedah nyobian ngawih pupuh asmarandana anu judulna Jasa Guru. Dikirim oge nganggo voice note-nya. Alhamdulillah tos cekap sakitu pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.